nu mantap jelema teh waktu di dunia aya nu kokomoan teu inget ka pangeran seetik-etik acan kafir musyrik murtad aya anu inget ka pangeran bahwa pangeran teh Allah ngan teu kaburu maksiat bae di dunia aya anu inget ka Allah tuluy ngalaksanakeun parentah Allah ngan teu puguh elmuna nu bodoh aya anu nya inget ka Allah sebagai pangeran tur nyaho syarat rukunna bari ngalaksanakeunana kalawan rapi zahir jeung batin iyalah anu untung kanyahoanana di mana eta di dunia kuari kanyahoanana saha jelema nu bulak-balik ka masjid eta nu hebat ulama sok aneh aya jelema deket jasa ka masjid tapi teu nyahoeun tihang-tihang masjid aja teu nyahoeun sia di mana jijing deket Masjid Al Barokah nu anyar teh ai tiang masjidna sabaraha keke sabaranya keke sabaraha opat sia mah bloon emang opat sabaraha tah tihang aya teu jauh dekat tihang masjid moal di dieu mah moal teu aya nu teu nyahoeun ka ampar-amparna aja aya nu teu nyahoeun ka cet-cetna aja nah lamun hayang nyaho jelema anu boga iman tinggi iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah di dunia mah hese nimbangna endeu kumaha aja nu boga timbangan mah Allah anu nyaho ka batin Allah urang mah sakadar nyaho zahirna hungkul kumaha sih nyahokeunana nganyahokeunana sakumaha tadi ayat nu dibaca innama ya'muru masajidallah man amana billah jelema nu iman ka Allah jeung ka Rasul Allah iman ka yaumil akhir jelema nu ngarame-rame masjid dimimiti ngabanguna nyana siap jadi kalang dada siap segala rupana berang jeung peuting mikiran pembangunanana datang ka ngawujud eta mah sakadar bangunan tetapi anu paling istimewa mah ya'muru masajidallah adalah bulak-balik ka masjidna isuk-isuk ka masjid berang ka masjid sore ka masjid aya cenah kieu di dieu ge nu kos kitu mah ka masjid dek naon mukaan kenceleng masjid duitna sabaraha duit dipaling lain eta isuk-isuk ka masjid ibadah ka Allah berang ka masjid ibadah ka Allah waktu salat minimal waktu salat nu 5 waktu ka masjid ciri jelema anu bakal kanyahoan di akhirat ya'muru masajidallah man amana billah nu iman ka Allah jeung ka Rasulna jeung iman ka yaumil akhir adalah jelema nu ngarame-rame masjid ngabangun alhamdulillah sakieu mah pohara jasa di jauh keneh tadi kula geus ningali bau di bugal aya masjid megah amat menarahna mah di kaluhur menjulang tinggi masyaallah kula milu bangga sebab naon sebab masjid teh nu ditingali ku para malaikat di langit sakumaha urang dunia neuleuh ka langit neuleuh bintang al masajidu buyutullah masjid adalah imah Allah urang mun hayang nyaho ka imah Allah ieu ayo masjid imah Allah coba ge menang ka pangijing Allah ge di jero ge coba ge barang di deuleuh beuh jaya ge kitawil eta kitawil nu wau jeung Allah nah al masajidu buyutullah masjid adalah imah Allah saha jelema deuk hayang ka pangijing Allah silakan ka imahna
urang teh sebenarnya mah babari jasa babari dek nebak nanaon ge jahaju ka harti bae sok geura ge lamun urang liwat aya lapangan belah dieuna aya gawang di dieu aya gawang eta lahan paranti naon parjon main bola berarti pinter kan urang berangkat deui set manggih deui hiji bangunan di dinya aya merekna warteg paranti naon eta dah berangkat deui set aya deui di dinya polsek paranti naon paranti setan paranti setan menang nyawa imah setan polsek atuh setan ieu mah mabok bawa ka dinya bener teu nah eta setan ngaranna ye anu zina nah bawa ka dinya maling bawa ka dinya berarti eta mah setan mantang menangkeun nusok menangkeun setan mah tuh setan ya hese menangkeun setan mah lain ku setan mah berarti setan eta tuh lamun urang berangkat lewat deh aya deh di dinya teh nya kantor desa paranti naon eta paranti naon ngajual taneuh banting ngajual tanah anu tirok dibayar teh eta urang manggih deui tempat set majelis taklim paranti naon main remi sama kelas majelis taklim berarti main remi kan tuh lain manggih urang masjid Al Barokah cak hate paranti naon paranti dumadeheus ka Gusti Allah lamun urang di imah salat kurang husuk misalnya tahajud udang jam 1 jam 2 salat tahajud Allahu Akbar kurang husuk ka masjid coba ge jam 2 coba ge poekan masjid dia lampuna poekan lawang kunci urang soragan Allahu Akbar di imah mah teu husuk ge teu husuk teu ngageter tapi di masjid mah asana paeh tah budak teh di masjid teh buyutullah imah Allah saha jelema anu sering ka masjid berarti sering mengunjungi Allah lamun sering mengunjungi Allah etalah di dinya kadar imannya na eueuh jelema anu betah di masjid kecuali jelema-jelema anu taqarrub ka Gusti Allah ngajaah ka masjid salat duha ngajaah ka masjid tahajud hajat ngajaah ka masjid beda ya urang misalnya ieu kanyengerian ku awewe ieu kanyengerian ku awewe urang nanya awewe neng ka mana neng tuh nyatanya bae ngaca dalam lalaki dikitukeun seneb coba isuk tanya deui ku aing ada orang liwat deui neng ka mana ngaca ya Allah parah amat sih mulai guys nista maja 3 kali aing awas coba yang nyaho paling tanya deh kok neng mereka mana neng ngaca wah berangkat ke Cisoka neangan ini raaitu ahada asyara tasbih puterkeun kan kurang make batu segede kieu balangkeun tas ngawirid balangkeun ke arah imahna di mana kidul bismillahirrahmanirrahim eta batu ragag nyana ngarenjak mantep nah iya sabaraha poe cenah kieu 7 poe ngawiridna sabaraha 175 nu diwiridan naon atuh moal dibere ku aing sia ngadon melet kabeh ge wirid di imah teng undang 7 poe tanya deui ku urang neng ka mana neng ngaca wah berarti teu jalan ya ngawirid dah heula di mana
Ternyata ngawirinna di imah mual manjur di masjid. Di masjid kan aya malaikat di masjid. Aya bantuan. Gitu orang datang ngadinya ngawirin malaikat ngambe. Oh, bau ini roa itu. Lain deui malaikat gitu. Masya Allah. Wiridan di masjid batere sebab naon? Buyutullah. Al masajidu buyutullah. Nah, ieu malaikat teh kieu bae. Ngan make syarat hayang kapangijeng malaikat mah hiji urang kudu bersih zahir batin, nomor kedua make sesengitan malaikat datang. Lamun haji pendi mah moal datang malaikat jin ayo naon sih geus kieu bae jin emang sia musuh aing ente sia geus dibalangkeun ka bedug sia ku aing ada objana bapan ngalengkah bae. Atuh pan jin teh keur diuk dilawang kasempar ku nya sia. Emang sia nu sok diomong-omong ku Ki Uci teh ieu. Dipoteskeun ku sia. Entah kamari ieu mah nya teu bisa lempang. Dipoteskeun jin. Nah, ieu masjid. Ulah sambarang. Bulantaran buyutullah aya larangan-larangan. Hiji ulah ngomongkeun dunia di masjid. Dua temenang dagang di masjid. Tilu nuheb temenang ka masjid. Opat junub temenang ka masjid. Lima lutas nganjang ulah es masjid. Itu orang. Awas dia sebut ka bedug sia. Iya aya aturan-aturan buyutullah. Masya Allah. Ulah-ulah naon masjid maka karak kurang nyokot ngalengitkeun kokotor hiji bae ge. Aya kala kaya tau barang bangku urang dipiceun keluar eta bidadari teh geus kieu bae. Misalna Ustad Epul miceun kalakai dibalangkeun keluar cek bidadari, "Epul sini." Bidadari. Masya Allah karim. Lain lagaan, kamu muntai kotok mah. Kotok kayak di masjid. Ini adalah mahar bidadari. Muntai kotok na letik bidadari na tepati gelis. Muntai kotok na gede, bidadari na gede gelis. Iya, masya Allah mas kawin bidadari. Bersihan kurang ngan carana kudu belajar heula ka kitawil, carana belajar kudu ka kindim, carana bersihan kos kitu teh kudu belajar heula. Lantaran lamun teu belajar mah kan aya nu kieu doang ngabersihanna. Ieu teh kotok. Beres, set. Beres. Teu jadi. Ngabersihan ge kudu ngaji masjid. Masya Allah. Titi ulah beuta. Piceun jisimna plek kurang kene bersih cayan kadinya klek lamun deuk diantep lamun deuk dielap sekali set cek guru nu bagus mah teuneun we dirinya cai kadua kali plek sagaring-garing eta nu afdol deuk dielap nu kadua ge nu bersih masalah. Jadi tumundang sambarangan cara tadi asal eueuh bae teu bisa. Kos kitulah cara ngalengitkeun najis. Nah, udah ngalengitkeun teh kotok di masjid. Bidadari geus bae. Pendi Haji Pendi. Haji Pendi gerapae. Atuh kan moal teu paeh mah atuh moal bisa ka ditu. Atuh nya nama bidadari ge lain hayang kanyan ieu geura paeh doang. Atuh bidadari nyumpahan. Atuh cak aja pede teh. Lamun aing geus paeh ka dinya teh can puguh. Tadi bidadari. Ya heula kula ge cenah nganu kasep cak bidadari. Nah iya. Nu batak di zaman sahabat di mana-mana aya masjid kotor, kemudian paheula-heula aya nu gerut. Aya nu gelut.
lantaran kapiheulaan gelut. Awas ya imah aing bidadari ditu ribut sahabat lantaran kapiheulaan. Ai dibugel mah kapan kapiheulaan limbah gelut, kapiheulaan cewek gelut ya barang bau digelutan geus. Namun aya awewe kemudian ku batur disikat ya Lampung embal aya kene putih gede adat geus ieu mah digelutan. Watuh awewe bangga ulah cek babaturan aja mah elehan geus resep. Lalaki mah jalain kitu, lalaki mah awas ya eta kabogain coba-coba ku sia toel awas ya lamun aing can ngujul ngaler sing hades padahal mah leutik bawakna teh ngomong buat aja ngomong lalaki eta kok kitu. Lamun lalaki kemudian dicokot bebenena hajunya anak sadar bae cekel peler aya eueuh ternyata eueuh tuh paingan aya lalaki mah lain awas ya tak ulah digunakeun jang urusan kos kitu mah kuduna urusan agama. Mun urusan agama kakarak sabilillah. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ieu masjid teh al masajidu buyutullah. Masjid adalah imah Allah. Tudiu li ahli sama. Ieu teh nyaangan ka ahli langit. Kama tudiu li ahli al-ardi an-nujum, sakumaha ahli bumi kacaangan ku bintang. Malaikat ningali ka bumi teh mana bangunan masjid teh, mana masjid anu hebat teh, rentul masjid cararaang. Di Bugel itu aya masjid di dieu, aya masjid di ditu, aya masjid kadeuleur rentul. Cak malaikat saang amat lomba masjid, masya Allah. Sakumaha urang deuleu ka langit, bintang loba abad, tuh nu gede, tuh nu sedang, tuh nu leutik. Urang ka luhur neuleuh bintang, malaikat kahandap neuleuh masjid. Lamun eueuh masjid, poek malaikat. Ieu si poek amat cenah ieu, lembur naon ieu? Eueuh masjid dah. Turun malaikat. Ngobrol malaikat jeung malaikat, poeknya. Oh masjid, aya eta masjid. Teu kadeuleu caknya. Pan bisa teu kadeuleu. Danana ieu ti pamarentah. Wah, asal dana ti pamarentah busem di masjid. Kiai pangnebakeun cenah ieu kira-kira aya dana ti pamarentahan teh. Ka ambeuna mah loba. Ka ambeuna mah loba ieu. Bocor ieu mah ieu. Kapal bocor. Dan ini ngeri ge kieu ge. Dina yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Jelema ke surga, timbang bagus surga. Ketika nu jore ka neraka, embung aing mau neraka. Neraka, embung aing mau neraka. Ngurumpul kabeh. Kafir, musyrik, murtad, pus ka neraka. Ieu mah ngarumpul di sisi neraka. Cek malaikat, hai, orang mana dia? Malaikat tuh orang pandai gelang meureun temannya. Orang mana dia? Kami ti ilat. Dia lain ka surga atuh ka ditu. Bukuna jore. Bukuna jore mah ka neraka tuh. Bung panas. Tolol dia mah. Ini ka mana tuh dia? Hayang ka surga. Coba dalam bukuna, di dalam buku. Eceng ngelulu. Masya Allah karim. Cak malaikat aduk daraon dia nungguan kasalamatan. Naon? Kapal. Aya kapal naon gitu dia. Baiklah kami ngabangun kapal Al-Barokah. Nah, bener supirna Wahyudin. Kenek Udin PLN. Wow. Didinya langsung disebutan. Arifin masuk. Soleh masuk.
anu araya nu kuari milu ka dieu aya catatan-catatanana pasir satrek masuk batu kali satrek masuk oh kabeh hararasuk tah anu henteu milu ngabangun mah milu cenah kulatan kitu ish eueuh tiket ta sia hayu sia eueuh tiket sia ji cenah kiai abah milu cenah kuari bae teu bisa kuari mah geus anggeus tadi bae jang kula bae bawa ka Cilongo kan wah tuh kiai belon bikin garus nih bae nah ieu arasu kabeh mudah-mudahan urang ilat milu kabeh ka dieu nu pasir nu batu nu semen anu paku anu pikiran bae anu kerami kabeh milu. Waduh, kapal Al-Barokah ila pimpinan Wahyudin dan Udin akan diberangkatkan ke surga Firdaus, mudah-mudahan dalam keadaan selamat. Kapal muatan orang ilat ya. Barang datang ke tengah, wih panas, panas, kurang bocor, berang di dalam kuna hodana, kue dijahi mau bocor, bari bocor ya, coba, orenganan aya duit di pamarentah, bocor, aya proposalan, bocor, dijamin bocor, cak pula bocor, sekali deh. Kula ngadenge ka urang di akur teh jeung aambuhan kula aya proposalan dawa ayo sia aya dawa tuh aya cenah budak sportif tuh budak aya duit di pamerintahan dawa tuh sia nggak bohong burut sia aduh Gusti Allah nah iyalah lalagaan ge tapi bebeneran sing hade ibu bapak ketika urang ditimbang amal nu bagus geus teu kudu dicaritakeun deui ya dukhulunal jannah bi ghairi hisab masyaallah geus caritakeun teh dina hadisna panjang mun didongengkeun aya anu pertimbangan keneh aya anu ngagejebur ka neraka aya anu disalametkeun iyalah melalui safinatun najah parahu atawa kapal masjid waktu di dunia mantap sing hade ibu bapak urang dieu khususna masjid mah di mana bae geus sarua masjid mah di dieu geus beres kemana ke pasar Kemis eta kana aya catatanana cenah pasar Kemis geus beres wah ditu diputar eta kana buyutullah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mantap aya dina Al-Qur'an fi buyutin azinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar aya bangunan di alam dunia anu patut kudu bahkan wajib antur fa'a diluhurkeun diagungkeun dimumule bahkan paranti ngabersihkeun asma-asma Allah wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal berang isuk peti sore kinayah kana eueuh waktuna terus ketika jelema anu bener-bener mantap imanna ka Gusti Allah
Teu pernah capek nama. Teu pernah kaganggu. Rijalul la tulhihim. Jelema-jelema, lalaki-lalaki khususna umumna para wanita lamun memang geus dimenangkeun di daerah-daerah nu geus teu aya fitnah, rijalul la tulhihim tijaratun. Anu geus teu kagoda ku dagangan teh geus teu nggodanyana. Wala bay'un jual beli, perniagaan, perbelanjaan dan lain sebagainya teu kaganggu ku eta. Tuning nyana bener-bener mantap ka Allah. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah, tina zikir ka Allah, salat etalah wa iqamus salat wa itaiz zakat. Jelema nu mantap ka Gusti Allah keur macul ya, keur macul. Sekali, dua kali, tilu kali. Aya ngadengen suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung tenden pacul. Allahu akbar, Allahu akbar. Bebersih masjid teu kaganggu ku macul. Rijalul la tulhihim tijarat, keur dagang di toko. Beres ngadenge suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung eureun titipkeun ka pemajikan atau ka anak, atau mun titipkeun langsung tutup berangkat ka masjid. Teu kaganggu ku dagangan, teu kaganggu ku jual beli. Di pasar, di kantor, keur meujeun nang kantor ngadenge suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tutup langsung masjid. Masya Allah, iyalah kunaon eta nu mantap kos kitu. Teu kaganggu ku dagang, teu kaganggu ku jual beli, teu kaganggu ku tani, teu kaganggu pasar, kantor, berbagai aktivitas hatta ngaji teu kaganggu. Tetep bae teu kaganggu salat an dzikrillah. Emang kunaon? Ya khafuna sieun jeung rempan. Sieun kana naon? Yauman poe tataqallabu fihil qulubu wal absar. Engke anu ancul-anculan bulak-balik endap-endapan hate teh deudeulean mata ka neraka. Dibawa amal urang. Nikmat amat ketika urang jaga di akhirat. Di poean yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Salat urang utuh, puasa urang utuh, zakat urang utuh, haji urang utuh, berbagai amal-amal urang utuh. Ya Allah ya Rabbi, dibuktikan amal teh ditungtun kas puasa geus eueuh kasep tah geus geulis. Masya Allah, ketika di dunia tani ngadenge suara adzan, dah adzan lebih baik kakarakit si keneh. Nah, keur di pasar, dah adzan mah adzan bae isu gaya deui. Keur kaberesan karung haji pendi, baneng amat teh budak adzan. Heh, ganggu bae. Ayeuna bodemen nih mah. Nah, di akhirat gue ketika datang ka yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar, dipanggil, dibawa, dituntun amal teh kadinya. Masya Allah, ieu saha jore jasa. Salat eueuh, puasa eueuh, zakat eueuh. Masya Allah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka luar biasa Allah hakikatna dedeh ka urang ilat dieu supaya jaga di akhirat saralamet, salamet ku salatna, salamet ku puasa fadl Allah, salamet ku zakatna, salamet ku hajina, salamet ku berbagai-bagai amalna. Di antarana iyalah nu bakal nyalametkeun, mudah-mudahan urang dieu kabeh salam. Jaga di akhirat ulah aya anu kaliwat ka sorga kabeh. Kajeut teuing di dieuna sok main gaplek wah sorga. Tuh nu amin ja. Nya ge boga rarasaan meureun.
Urang lamun aya nu main gaple aju ka sorga, protes urang di ditu. Si urang mana? Urang ilat. Sakanya aing sia main gaple bae pun ka sorga. Iya, tuh aing mah nyaho. Ke. Aing dikusul ka malaikat. Malaikat Ridwan ka dia. Salah henteu. Sah, ieu salah henteu. Bener sini mah main gaple bae hampura ieu mah kasalahan. Wah, ieu mah budak udah dibebaskeun ka jahanam ieu mah. Kunaon ka dieu budak, nyeplos meureun. Emangna di dunia bisa nyeplos. Di dunia mah bae, teh di akhirat mah teu nyeplos. Jatuh ngeunaan mah cenah teh masalah. Teh maja urusanna urusan Allah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, introspeksi urang. Baheula di alam arwah, turun kuari ke alam dunia, isuk pageto alam barzah, jaga aya yaumul akhirat. Etalah yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Ialah masjid tanda bahwa gede letik iman urang dinya deuleu masjidna kahiji. Nomor kedua, setelah masjidna aya deuleu saha nu sok ngaramekeun masjid nu bulak-balik berjamaah salat jeung sajabada, etalah jelema anu kuat iman. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah malam ieu urang bisa babarengan ngaji, mudah-mudahan ngaji urang dicatat ku malaikat sebagai catatan anu bagus, jadi cukang lantaran kasalamatan urang jaga di akhirat. Iya tadi geus ditanda tangan prasasti bahwa masjid ieu telah selesai dibangun, tanda malam ieu walimatul waqirohna geus dilaksanakeun, kemudian atuh tinggal urang nisyanana. Mudah-mudahan bapak-bapak anu naon gitu ngaranna sehat berjamaah, nu kurang sehat tuh masalah, atawa sehat nama ngan embung ka masjid neuleukeun masjid bae, asal datang mereka dia neuleuh lagi set kajeun teu salat ge ke datang neuleuh deui ke datang neuleuh cak jin teh awas ya. Awas ya kowe, depenggal sia kowe. Ngan neuleuh deung goblok ieu budak ieu. Moal neuleukeun masjid teh ibadah. Neuleuh Baitullah ibadah, neuleuh masjid ge sarua bae. Kebal-kebal mah nya ge isin. Okos urang udang ti peuting, ulah wakat tahajud. Udang beheuleungan ngarokok bae. Ke HSDI. Isuk peuting udang ngarokok ke HSDI. Ke kebal-kebal mah aing si edan teu jeung kitu. Engke jadi uga pikiran. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kula secara pribadi sangat bangga turun ngadoakeun. Atuh urang dieuna mudah-mudahan nyararambung. Sakali deui urang kabehan nu aya di dieu mudah-mudahan dijadikeun ahli Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadoa ka Gusti Allah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.